Bismillahirrahmanirrahim. Babul fa'ili. Bab fa'il. Al-fa'ilu ari fa'il. Wa eta ari fa'il. Al-ismul marfu'u. Eta isim anu diropakeun. Al-madhkuru anu disebut qablahu sateuacan isim naon fi'luhu fi'ilna wa huwa sareng ari fa'il ala qismaini eta kabagi kana dua bagian. Zahirin tegesna fa'il zahir, wa mudmarin sareng fa'il mudmar. Fa-zahiru maka ari fa'il zahir nahwu qaulika eta saumpama ucapan anjeun qoma zaidun, qoma geus nangtung saha zaidun zaid, wa yaqumu zaidun sareng yaqumu zaidun. Yaqumu eukeur atanapi bade ngadeg nangtung saha zaidun zaid. Qoma zaidani wa qoma zaidani sareng qoma zaidani. Qoma geus nangtung sa zaidani dua zaid. Wa yaqumu zaidani sareng yaqumu zaidani. Yaqumu keur atawa bade ngadeg sa zaidani dua zaid. Wa qoma zaiduna sareng qoma zaiduna. Wa yaqumu zaiduna sareng yaqumu zaiduna. Wa qamar rijalu sareng qamar rijalu. Qoma geus nangtung sa rijalu para pria. Wa yaqumur rijalu sareng yaqumur rijalu. Wa qamat hindun sareng qamat hindun. Wa taqumu hindun sareng taqumu hindun. Wa qamatil hindani sareng qamatil hindani. Wa taqumul hindani sareng taqumul hindani. Wa qamatil hindatu sareng qamatil hindatu. Wa taqumul hindatu sareng taqumul hindatu. Wa qamatil hunudu sareng qamatil hunudu. Wa taqumul hunudu sareng taqumul hunudu. Wa qama akhuka sareng qama akhuka. Wa yaqumu akhuka sareng yaqumu akhuka. Wa qama gulami sareng qama gulami.
Wa yaqumu gulami sareng yaqumu gulami. Wa ma sareng perkara asbaha nu nyaruaan eta perkara dalika kanu kabeh. Ayeuna netelakeun tentang fa'il. Anu diropakeun teh naon? Fa'il kamarinya. Ari fa'il teh naon? Al fa'ilu huwa al ismul marfu'u al madhkuru qablahu fi'luhu. Al ismul marfu'u al madhkuru qablahu fi'luhu. Ari fa'il teh nyaeta isim anu diropakeun, anu disebut samemehna fi'ilna. Ta fa'il teh aya dua, wa huwa ala qismain zahirin wa mudmarin. Ari fa'il teh aya dua, nyaeta fa'il zahir sareng fa'il mudmar, fa'il dhamir. Fadzahiru nahu qaulika, tah fa'il zahir nu kahiji nya fa'il zahir saumpama ucapan anjeun qoma zaidun. Ceuk tadi isim anu diropakeun zaidun disebut samemeh zaidun teh fi'ilna koma. Koma zaidun. Anu jadi fa'il teh mana? Zaidun. Tuh diropakeun. Anu disebut samemehna samemeh zaidun nyaeta koma fi'ilna. Dina ketentuan fa'il dhahir antara fi'il sareng fa'il nyaeta lamun ningali dina contoh di dieu jelas pitunya bahwa si fi'il teh kudu tetep mufrad. Tuh, kudu tetep naon? Mufrad anu robah mah ngan mudzakkar sareng muannasna. Lamun dina fi'il madi mah mudzakarna koma fi'il madi. Lamun fi'il mudhari'na yaqumu. Oh. Jadi si fi'ilna tetap murad sok sanajan fa'ilna rek jama teu nya rek tasniyah, tapi si fi'ilna mah tetap mufrad. Anu berubah teh naonana? Anu berubah teh ngan mudzakkar sareng muannasna. Sok tinggal di dina eta contoh. Qoma zaidun, yaqumu zaidun, qoma zaidani, qoma zaiduna, qoma rijalu. Itu nya. Tuh anger koma keneh. Lamun dina fa'il dhahir mah sok sanajan fa'ilna mufrad tasniyah jama. Geura sok dina muannas nanya qomat hindun. Tuh. Qomatil hindani. Qomatil hindatu. Wa qomatil hunudu. Tuh, koma jeung qomat anu berubahna teh ngan saukur mudzakkar jeung muannasna. Nya kituna fil mudhari yaqumu sadayana tingali. Yaqumu zaidun, yaqumu zaidani, yaqumu zaiduna, yaqumur rijalu. Oh gitu nya. Dianger mufrad. Aina anu muannasna.
taqumu hindun, taqumul hindani, taqumul hindatu, taqumul hunudu. Tayana dina qoma zaidun. Nah, zaidun ta isim kan, tadi isim, kudu isim kan. Ari semua pun isim nu diropakeun. Tanda ropana kunaon? Kudoma sabab isim mufrad. Nah. Dina yaqumu zaidani. Yaqumu fi'il mudhari. Anu jadi fa'il az-zaidani. Az-zaidani sebagai fa'il isim tasniyah. Isim tasniyah ropana kunaon? Ku alifnya. Isim tasniyah mah ku alif. Aina qoma zaiduna yaqumu zaiduna az-zaiduna isimnya. Isim tanda isimna naon? Alif lam. Tuh. Tanda ropana kunaon? Waw. Sebab sebagai jamak mudzakkar salim. Tuh. Jamak mudzakkar salim, ingat kamari tanda ropana kunaon? Oh, waw. Qoma zaidani, yaquma zaidani, yaqumu zaidani. Az-zaidani isim tasniyah, tanda ropana kunaon? Ku alifnya, ku alif. Ari az-zaidani isim. Isim sanes. Isim tanda isimna alif lam. Terus deui qomat hindun. Qomatil hindani, qomatil hindatu. Qomatil hunudu. Taqomat hindun. Qomat sebagai fi'il kan tadi ge disebut sama mehna fi'il na qomat. Hindun. Nah, tadi na kalimat hindina kata hindun, hindun teh isim. Pan tadi kudu isim cenah. Diropakeun tanda ropana kunaon? Ku domahnya. Ku domah sabab isim mufrad. Terus di taqumul hindani. Taqumul hindani. Al hindani sebagai fa'il. Tanda ropana kunaon? Ku alif sabab aya alifnya, aya alif. Al-hindani ku alif sabab isim tasniyah. Yang itu de taqumul hindani sami. Taina qomatil hindatu taqumul hindatu. Sebagai fa'il mana? Fa'ilnya mana? Al-hindatu. Al-hindatu teh isim tanda isimna kunaon? Ku alif lam. Tah ku diropakeun dina fa'il tanda ropana di dieu kunaon? Ku domahnya. Al-hindatu. Al-hindatu kunaon? Sanes. Sabab eta isim taon. Amun al-hindatu mah isim tasniyah, jamak muannas salim. Jamak muannas salim qomatil hindatu. Eta mah jamak muannas salim tanda ropana kunaon? Ku dhammah. Tuh. Ai isim tasniyah mah sarua tadi tanda ropana ku alif. Nya al-hindani. Taina dina contona qoma akhuka. Nah, qoma sebagai fi'il. Fa'ilna mana? Akhuka. Tanda ropana kunaon? Ku wawu sabab isim 5. Tuh. Wa yaqumu akhuka. Wa qoma gulami. Wa yaqumu gulami. Tadina qoma gulami, qoma geus nangtung. Saha gulami bujang kuring. Tadina gulami tanda ropana teh manaon? Lamun dina ceu kamari geuningan perubahan secara naon? Secara takdirnya. Takdir kamari kan. Taina gulami mah secara takdir kan dina ropana teh. Gulami
isi mufrad. Tanda ropana jadi ditakdiranana kudomah, takdirna. Nya kitu deui yakumu gulami wa mas bahadzalik. Jeung perkara nu nyarupaan kana eta contoh-contoh sadaya. Tah jadi sakali deui sing emutnya dina panyedor dohir naon? Nembraknya katingali gitu. Katingali dina koma zaidun teh sebagai fa'il naon? Fa'il dohir. Sebab katingali kan lapadna itu dohir. Wal mudmaru sareng ari fa'il domir nahu qaulika eta saumpama ucapan anjeun. Darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Aina dina fa'il domir mah ai domir teh kata pengganti domir mah. Contohna di dieu lamun ditasrif teh gitu. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobena, dorobeta, dorobtuma, dorobtum, dorobeti, dorobetuma, dorobtunna, dorobetu, dorobena. Teta lamun dina fi'il madi. Lamun fi'il mudhari nama yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu. Nah itunya lamun dina doroba jeung yadribu. Tah jadi urang teh kudu hafalnya dina tasrifna, baik tasrif lugawi atau napi tasrif istilahi. Wallahu a'lam bishawab.